Keur naon Mang? Keur nguner Naon ieu teh? nguner Bang Eng. Na keur naon Amang Bang Eng? Keur deungeuna Nu kitu dijeun deungeuna. ari geus kumaha deui dan kieu Bang Eng ngeunah itu lah. Manyage aya kanikmatan atuh bari geuningan meuni nguner ge ku lalaki nguner mah da pagawean awewe atuh na ka mana Amang ari pamajikan Amang. Sayang mah keur jaga kesehatan. Gaya jaga kesehatan naik naon jaga kesehatan? Apa nek ka umroh? Ka umroh? Heeh. Umroh ka mana ieu teh? Nya umroh mah ka Mekah ceutiu nya ka Aljabar. Heueuh umroh mah ka Mekah maksudnya erek jeung saha ka dituna? Apaan jeung PT Taja Mulia Barokah ceutiu. Ulu gaya atunya jaga kesehatan erek umroh. Ari Amang nah atuh erek milu moal umroh. Kewe Amang mah sugan tahun hareup Pantesan atuh Amang mah teu dijaga kesehatanana wayah kieu masih keneh nguner Bang Eng. Amang mah dibelekasakeun da Amang mah moal umroh meureunnya jadi teu jaga kesehatan. Kembae atuh saurang-saurang heula we atuh ceutiu. Ari abi mah da teu kudu ek umroh wae jaga kesehatan mah ngapoe ge jaga kesehatan we. Teu kudu ek init-initan hungkul. Nya heueuh hari nu beunghar mah. Ya heueuh atuh nu beunghar mah bari ge tarang ngadahar Bang Eng. Nu beunghar mah. Hari nu beunghar geus ka umroh encan. Naon maksud ieu teh nanyakeun ka umroh Amang teh ngahina naon? Lain ngahina, bisi kapiheulaan kayak ku Amang. Ih naon atuh barina oge kembae we kumaha abi we? Muni legeg tengankeun abi ge engke erek umroh di PT Taja Mulia Barokah tingalikeun abi mah. Atuh era we reuncum kitu mah. Utiu ngadenge batur init. Riweuh irek init ieu mah. Panasan dasar.